sekali namun kapang gijing aing teh sopan. Salaman. Awas sekali deui maneh sopan. Kaget poe. Balik. Gak bang. Iya. Aduh, nolok sama babi. Ini asli. Kakak. Iya. Luar. Roll. Iya maksudnya non iya guys. Nyaw mana ih. Nyokot obeng. Itu bebeja aman deh. Teh. Ini naon teh? Pugu deh. Aing mah. Jakal aing ti kamari ada motor sikat tuh anjing tuh menang-menang udah acan udah meuli dewek aing mah. Gua bayangkeun. Usia ya. Aing nita mah kudu buru-buru sikat tuh teh ka. Geus giliran geus anggeus si motor. Udah acan. Sarua bebe aing ge masih ketut di Ciluwis teh. Parat kali yuk. Mere ulun acara teu naon ke. Mantap we. Teu mere udut. Tapi sih ya, mun teu nurut kebahayaeun ka urang na. Mari bege si kuno teh, bikin bledana gerak. Ya dah. Sampai mat lang. Mungkin kan kekieu nang rek. Ya heuh tak kitu tah. Mun teu nurut kasih kitu teh mun ngalawan mangkana ayeuna mah nasib it. Kudu nurut. Aing bela-belaannya ke Prancis. Tilu. Anjing Prancis. Ngajual naon di wae aing ieu. TV beak anjing. TV geus dijual. Piraku aing kudu ngajual kulkas aing. Aduh, lieur di wae. Dengerin ah kieu udud jeung nginum teh ai boga ka nyeri mah kuy ka si abi bel ya ieu teh deh beakeun Adean di tereh-tereh jelema nyokot ka imah. Aing ngadeng-ngadengnya sia ditonjok si ketunya. Euy, kamari teh aing lumpang gara-gara sok teh salaman. Sampai sakitu nanya si ketu. Aing ngadean motor boro-boro meunang duit ya. Nya aing bener mah. Tungkan mah. Kita ngomong ke si ketu, jik mah celina nyanging.
Kalau merenya kok aing tadi udah mau ke we. Sebenarnya Kayak planning tahun baru ayam sana tuh. bisa. Nah, kemana nya? Aing iya. aing paling bakar-bakar mereka. Oh, kayak ayam bisa teh bakar-bakar. Aing mah Butuh healing itu ya, meh gering. mending molor, ka pusing, ka bogot teh gablab. Non, teboga. Aing kerja kan teh. Nundi deui. Nyaman. Beda eta mah beda jalur. Oh, beda aja. Pantura itu mah. Pantura. Heeh, ayeuna mah Kalima Anu. Oh, kali mana? Heeh. Beda ayeuna mah jurusan Rentang Cibarusa. Oh, kadinya itu. Heeh. Mending ke GGMB kumaha? Hah? Gede. Ini bosen aing unggal minggu saya nonton Batur Bobogohan kan itu. Tidak aing mending Ya, di mah. linggit percon, berapa percon? Bisa di mah ge. Ini percon mah. Jadi terus kumaha? Mending kena kieu wae. Baru ngumpul pertama start di mah aing. Kayak mana bos? Nyampur kayak Mas Sarmes, kayak mana? Terakhiran kayak mah si Rudi. Paling entog. Geus bebeuleman di main pedas. Kitu wae keur mah gratis heueuh, teu ngaluakeun duit. Gampang bumbu mah ayam meureun di sawah wae. Loba tenang di ulah. Kejo marawa segelas ewang heuh. Oh, siap. Kela aing apa lagi? Gitu aing. Halo. Kumaha Mi? Oh, ayeuna rek belanja. Geus. Kum. Belanja naon sia? Iya, rek meuli Scarlett di aing. Hah? Hedat. Meuli Scarlett euy. Eta Rangga mulai anjing make Scarlett. Anjing, Rangga blok Jumaah make Scarlett anjing. Glowing anjing. Geus aing tela nya. Heeh. Yuk. Nah, si Kujan lu. Rangga blok Jumaah make Scarlett anjing. Beunang bapak nu beungar mah meureun. Belum batur mau siap-siap tahun baru anjing kemarana ieu. Tadi mau motor. Gus mau di naon teh kembang api naon teh. Naon ieu? Geraha pengumbaran, kegiatan yang ada di camp. Wih, mantap ya. Wih. Sulit tapi. Iya jadi referensi ya. Tahun baru. Oh, kegiatan. I'm overheated, can hardly sleep at night. Aing jak baru wae bicara nama ya. Ajak tahun baruan, biasain tahun baruan berdurukan. Terus inget percon. Paling duruk-duruk imah paling hebat oge. Paling jalan kama jalengkang geus ngemiran mah jalengka ieu nih ngecamp bener aing. Jadi anak rimba heula. Alah motor aing di si Abi euy. Di sekolah nyokot motor ah. Beja ke barudak ngecamp bareng geraha pangumbaran. Caricing wae. Caricing wae. Caricing wae. Caricing wae. Hei. Hei. Astagfirullahaladzim. Pakai gitu nak. Motor motor. Sanggeus. Kemari. Itu gawe teka tereh, sok gawe. Giliran kita hese di. Nah sih barang ngomong teh, kos keur mikir ke naon gitu. Nanti mengaroratian tong sok loba pikiran lah. Pikirkeun duit teu boga lo. Malah aya nu ngomong malam tahun baru rek kemana deh cuma. Malam tahun baru. Duit teu boga deh.
Nah ngomong-ngomong udut jeung duit teh nyindir teh mah teh. Hah? Emang iya udah beak iya. Tuh, Pak. Ngomong masalah udut jeung Siapa? Siapa? Siap. ini tinggal tentang masalah rokok, duit, ngomong. Berat. Tong lempok. Yo, ta balanjaan aing di apa ta? Tuh. Geus teu make duit cash aing mah. Oh. Ta, balanjaan aing di apa? Make nu kieu. Oke? Kertas ya mau harga? Nominal aduh, kena 450. Ingat. Main tadi ngomong tahun baru ada ke mana? Yang buka planning mana tahun baru ke mana? Tapi muncik aing mah kieu ya. Tahun baru ngejalanin biasa Bosan. Bukan minggu. tapi aing manggi iklan tadi di Instagram untuk salam. Di mana paling dan Instagram coba buka gerak pangumbaran. Aya iklan. Iya iklan naon ieu na? Masalah produk naon? Pukulu nawarkeun acara tahun baru. Oh. Jadi referensi tahun baru cenah kudu ka dieu. Kayak kue yang nempolan. Oh iya. Nah, iya. Iya. Aduh. Iya, empok. Oh. Bener tak? Itu Kemarin kilo we. Nah, murah gitu anjing. Tahun baru Aing geus ngomong aing teh bukan duit, kumaha ieu teh. masalah duit di wae. Tanggung jawab aing. Oh, siap. Aing nurut bae ka Pak Ketum mah. Ya, aing motor coklatnya ya. Heeh, siap. Gitu tah. Hesek. Datang nyokot motor. Aing kudu teu bere. Bukan ngajak malam tahun baru di UIN. Tapi tenang cina. Nyaok yang diri teh jadi mabuk beren deh. Turutkeun lain mah. Kuno, Aldi Kuno. Ada bolehnya? No. Aing tinggalkeun ieu mah yeuh. Aldi Kuno. Semiang yeuh. Kuno, mana geus heula? Jika aing ditinggalkeun ieu mah ku barudak. Goblok gua aing dibayaran di teh. Aduh. Jalan deh. Sorabi lah. Bi. Alah, aduh. Bi. Alah, motor. Atuh yang mundur. Anjing, si Abi kumaha ieu menerana. Aduh. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.